nah eta ngaranna tafa'ul ulah sambarangan ngangaranan gitulah baheula mah ngaran Fatimah loba di urang ngaran Aminah loba di urang tapi ku hari mah teu daekeun budak teh teu daekeun dibere ngaran nabi teu daekeun ngaran sahabat teu daekeun masyaallah karim nya taya urang geus terkontaminasi komo ka hareupna deui urang ku ari bae ge di zaman ayeuna geus lain rarasaan ayeuna nu baheula diketos suci murni bersih putat kitu keneh maksudna teu kacampuran ku bangsa orang-orang asing atuh ayeuna sing jelgir orang asing atuh ayeuna pergaulan dan lain-lain sebagainya encan ka hareup ki uding onam nyana geus ngaku sorangan moal kebal deui cek nyana ieu moal kebal deui ye cek itu lain rarasaan meureun atuh lain rarasaan nya pamajikanna geus teu bogoh